Bismillahirrahmanirrahim. Ulah poho per detik warima diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha. Ganti kuari khafi. Khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayakfi. Mulai di hati Allah 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 Allah. Tambah deui ku gurang hu. Selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jaya nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah urang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka eueuh ka ame huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh geus teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayo sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cakna teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup. Nah, diurutna. Kabaten geus. Ye, cak Allah mah nu aing. Geus lempes bae lempes. Geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui? Lain nu urang teu daya teu upaya. Nah, urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi. Mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos gitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah teu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cek thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon faedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan namun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep
kuari nyulusup deui ka hakikat. Masya Allah karim, geus pinuh ku rahasia disebut hikmah, geus berhikmah. Lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong meunangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba, atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon? Batur mah ayana di syariat, panduan syariat. Nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat. Atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus kolat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae. Mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah. Tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat. Sere dieu mah bos dieu. Tah, nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa bae. Bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat. Abeh kadeulina sinergis, abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah nyaritakeun hakikat jana mah. Syariat we, syariat. Ngeunaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pan cenah di sarep mah kurang bagus. Mama mah geus datang ke hakikat. Ulah nurutan mama. Ulah. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan nu kos kitu. Mamanukan tah mah saya nu kos karar itu ulah didengekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat bakal duit pamarentah. Cadung nya nama. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah. Cadung nya nama. Kadenge ku sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit mah pan teu beuki ka apelna. Goblok sia mah. Ka duit mah emang teu beuki aya ka apelna. Aya ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor sama. Sebab daun Syekh Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nana. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa mama. Amis. Rasa bilatu, rasa anjir. Malah meminta deui ka ditu. Ya Allah, ya jauh urang Allah. Jauh jadi Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna. Sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat da di dina lah makomnyana. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana. Urang mah kakarak datang ka syariat, syariat tage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur. Di dinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka. Tinggal ke urang diperhatikeun digunakeun aing begitu hudang geus lain ka Allah. Begitu hudang langsung tek.
Iya, jadi di tempat HS kan. Betul. Iya. Iya, entar. Ya, oke. Ya, sip. Karena kurang HS. Barang di delu waduh geus 4 panggilan satana. Keur HS kana geus dipanggil, goblok teu, begon teu, tolol teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Nah, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare dekat cai guys. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya saya mandi dulu. Encan mandi mesti lo kali panggilan. Dasar juri gabay. Ulah kasinggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP. Teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana wajan bos kata geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi jeung salat Allahu akbar Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nyana horeng urang mah can ge naonan kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya. Atuh kudu da lain gitu. Kak ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek majikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial dasar. Mawas diri burungnya. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu batak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge lebih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun. Jadi kau baca nyarita dari Kangjeng Nabi penting Allah. Sebab lah memeh esa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas etara jadi rakaat. Ye bantet nya mah makin kebal heesna. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah
ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae eta mah urusan Gusti Allah ngan kabeh ge innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridona la yastakbiruna tu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah wa yusabbihun nahnya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah awalna maka kanjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah kanjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga haju umat bage ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga ai umir tu disujud di Adam aing mah tita sujud ka kanjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambat ka dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo cak aing sia de teh bener kiai teh naon eta mah cenah kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah tah mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji boro-boro ki haji kiai ku aing beak wae gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis dicikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di sepatan di pondok wabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa ya Allah ya Rabbi nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kesombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deres tama
ilmuwan hartaan gagah ieu mah harta ilmu gagah tapi tulang cangkeng diceli goblok aya kuare ge jelema siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya ana bae aduh tidak sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor 1 nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuaca nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom ulah cuaca selama urang nyuat nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali teu budak geulis damangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ayo kabeh genang Allah saha nu nyeun kungkang wal aya aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica sagala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha coba urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyarandung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran teu hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba-Na yana Kangjeng Nabi
bahasa abdi berarti jelema mah berarti jasad jeung rohna diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak aya di dinya cek lakang Nabi ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep mukalamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak. Masya Allah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat. La yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene, Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik. Eta umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa ya nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garang nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok ka dieu janji aho aing teh nyaho acan. Wah curug dia sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh. Ya karim masyaallah ya ada hadapan aras. Hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae. Eta Syabdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu. Nekalayan Syekh Asnawi ayata Syekh Asnawi nage bisa hibar ka Lampung ayata tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh ayeuna kita pareureum kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadari kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu. Masya Allah karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pengen bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna. Lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Sibulakan. Masya Allah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Teu kudu dicaritakeun ambaleh loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat di negara kamana ka negara kuhibra ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu yaho wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal malulu nu tah apa kuari mah kiai asal ceramah dibere leutik bae nyumpahan tolol tah kiai ulah sok ngeuleuh ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul kumaha atuh sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit nu kos garan itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja oh hese atuh neanganana atuh meureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapangi kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan mantak sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana ya kebenaran cewek deh nya ieu waliatullah ya tangkep habek begitu ditangkap susuna gede mantep ieu wali ya
siapa juri bae wali sekali deui Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa Allah merewatak ka hate-hate manusia tidak terkecuali adalah hubal mal cinta resep kana harta. Ari nu mantak resep kana harta lantaran manusia teh resep kana sifat sampurna. Ari kasampurnaan teh terletakna di jelema kawasa. Ari kawasa teh sababna boga harta. Imam Bahru Razi ngajelaskeun seperti eta manusia cek Kangjeng Nabi diwatekeun resep kana harta. Nu mantak resep kana harta dijabarkeun lantaran resep kana kasampurnaan. Nu mantak resep kasampurnaan lantaran resep kana kagagahan. Aya kagagahan teh di dinya resep kana kakawasan. Sabab kawasa jeung gagah jelema adalah ku harta. Tidinya lah awal-awalna ti ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok urang jabarkeun. Ari si eta ku ari sakolana naon? Oh, geus ulah nyaritakeun sakola geus jadi insinyur. Beuh. Jadi insinyur. Masya Allah. Nyana bisa sakola pan bapana gagah nyana mah sugih harta. Hari itu Ki Jaid kok hari make pet. Pet naon? Eta petna hejo. Oh, TNI. Anti tembak jangan. Nyana ku hari geus naon eta? Beh, jenderal. Ku hebat apa geus jadi jenderal gitu? Masya Allah pan bapakna baheula nyakolakeunana nyana mah boga duit teu kudu jualan nyana mah. Sugak sogokna lancar. Oh, duit keur carita sakola. Ari si eta emang kurang ku ari ku. Beh, nyana mah ku ari teh geus di pabrik. Emang nyana atuh pan baheula sakolana jurusan akuntansi. Naon si akuntansi? Aing mah kadieu nanya ya kanu bodoh, ai kadieu nyaraho kabeh. Teu nyahoeun sih. Geus kolot kajeun teu nyaho ge. Tah, oh paingan atuh. Emang di mana nyana? Yo, pan nyana mah sakolana tuh di Trisakti. Ampuh, pan teu mahal bayar. Nya tuh bapana kan sugih. Ya kari, sugih tah. Harta. Sempurnalah nyana jadi sarjana, sempurnalah nyana jadi jenderal, sempurnalah nyana jadi insinyur akibat sakola di bodalan ku bapak sugih. Aya teh saha eta? Eta teh pamajikan Ki Zaid. Urang mana emang? Boh, anak gubernur. Tidak bisa kawin ke anak gubernur. Atunya nama mejeuna, jam mobilna gitu deuleu ku sia tuh deuleu tuh. Salapangan mobilnya anak kabeh angkot 08. Suka tuh mejeuna nya nama bebesanan jeung gubernur teh tuh kan. Paina. Naon eta? Harta. Tuh. Eta saha petot amat eta tah? Oh eta pamajikan di Pendi, uyuhan. Atuh sakitu ayana bae. Sebab naon? Teu gableg. Harta. Ya Allah. Hebat amat. Hari itu saya tuh nyiun yayasan. Ye, emang teu jauh dibakar. Nyana bisa nyiun yayasan itu gede amat. Atupannya nama mimiti basanten mudirun. Oh, ajo ka Misro. Nah, balik ti Misro, kuari nyana nyiun yayasan. Eta tanahna pan bapana baheula nyana mah bu. Tuh kan harta. Harta. Sia teh bejana neuk calon naon teh? Calon bupati. Beh, emang? Yi, atuh nya nama pan hartana ge sadag-adang. Jelema bahkan mimiti dagang hebat dagangna ajupan maju hayang agung hayang mulia eueuh deui hayang kasor ya jadi bupati lah tuh mejeuna nya mah jaroba hartana harta tuh eta mobil saya eta mobil mana ta eta LGX urang Madura geus datang bae deuk nimbang naon eta ngomong kos gitu harta eueuh
Itu bisa baby band B. Itu Lexus B. Itu mah Ford. itu Cadillac. Nyaho ngaran teh rupa Cadillac teh. Belum boga guda garam boga Cadillac teh. Panjang mobilna teh. Lamun di tol teh aya sedan panjang. Cadillac. Wahara. Sabareut ulah nyaritakeun sabareut sia bisa murah jantung. Ngadenge Cadillac. Nah, itu Rolls Royce. Masyaallah. Geus aing mah nyaho-nyaho ngaran atuh lanan. Atuh, Haji Bedi mah nyaho ngaran ka Impala doang. Mobil tahun sabaraha teh Impala. Holden Bay. Mobil baheula atuh pokos itu. Hah, itu nu sae teh Rolls Royce. Tuh si itu. Emang atuh panjana mau ke pabrik anu tanu nya anak bau paingnya. Itu pemajikanana opat ngarendeng kabeh. Beh. Dan ieu mah hiji ge henteu. Atuh bejeuna jangan boga pemajikan opat ge itu pabrikna, itu perusahaanna, itu berarti opat bejeuna teh emang kadinya loyogna harta mah kumaha atuh. Mah loba harta pemajikan hiji keneh bae. Itu dore. Opat mun dimeunangkeun mah genep. Opat. Masalah bermasalah nangke di akhirat. harta oh bener harta, masya Allah. Kita kalau mau tukang ojek nyandung didaroakeun tuh beres kurang lembur goblok siang ngojek nyandung goblok tolol siang salembur ngadoakeun ku baledeg kajadian tukang ojek. Tapi lamun jelema sugih nyandung atuh bejeungna nyandung ge. Sia tak pemajikan sabaraha 3 atuh pantas dan mah 3 ge keur manyana mah sugih gagah dipanteskeun ku sasage. Jadi lamun pamajikan marah teh geus pamajikan teu kudu marah janjana mah nya gagah. Ih ja sugih atuh teu kudu marah. Ceuk awewe nu sajan teh marah bekatkeun aing gantina tuh kan teu beres kan. Hese jeung nu sugih mah. Jadi kacaritakeun sugih harta jubilatil qulub hubal mah. Nah, karena orang neuleuh itu mobil saha herang amat pulan. Kok bisa meuli si sugih timbul resep. Ari itu tuh motor saha herang amat Zaid. Kok hebat amat sugih. Di mana meulina? Di anu sabaraha duit. Ulah nyaritakeun sabaraha duit sia boga sabaraha? Aing boga 2 juta. 2 juta mah geus teu kudu meuli motor maling sia. Tolol tadi lu bangun setanna. Tah. Jelema seputar anu sararugi urang neuleuh. Kendaraanna herang, mobilna mantap, bajuna luar biasa, gaulna bisa lepas, dahar di mana hayang, imahna sakitu menterengna, ngomong atuh sacalangapna. Ya sugih panjana mah mulai harayang kabeh sugih. Harayang kabeh sugih. Nah, akhirna dararagang kabeh. Tani usaha kejaranana hayang sugih. Ieu cak Kangjeng Nabi jubilatil qulub hubal mal dibere resep kana harta sebab aya kesempurnaan. Gagah. Kagagahan harta teh emang kumaha kitu? Laut diurug bisa ku harta. Gunung dipindahkeun. Gunung pindah sia. Ye, bos. Atuh mindahkeun gunung mapan eta mah teh. Sabaraha sih? Ayo. Sabaraha ngabutuhkeun alat beratna? Ayo. Wae ke dibawakeun ti Jepang langsung adanya. Pindahkeun gunung dinya dibangun ku aing. Ratakeun. Bos, di lahan ke laut. Orong laut. Bos atuh teh dana ulah nyaritakeun dana. Aing nu tanggung jawab. Gagah jasa harta. Gunung bisa rata. Laut bisa jadi daratan. Iya harta. Awewe nu mana bisa dibeli. Sehari ini sabaraha duit sapenting? Dibeli. Sia nyaho kos-osok bae. Malah bejakeun ku aing. Ya kari.
lamun urang nyaritakeun seputar WTS Amerika sabaraha sapetingna aya nu 1 miliar sapeting. Jerman aya nu 1 miliar, Prancis aya sapeting doang, sapeting 1 miliar. Lamun 2 peting 2 miliar, mun Haji Pendi meuli eta diperek kabeh moal kabayar. Sapeting batur mah usaha teh kos kitu, Masya Allah kan. Lain lalagaan. Lain lalagaan. Di Indonesia aya kelas 500 juta sapeting di Indonesia. Di Indonesia ya kelas 5 sapeting 500 juta. Dulu kusnya di Google. Ikut cerita karusakan. Urang dek meuli tatangga tinggal dipencet urang mana di mana sabaraha meter ti imah urang, Masya Allah alat geus bisa seperti eta ayeuna. Nyebrang urang ka Serang diserang ulah pajar eueuh ambalaya pencet geus sia serang. Pandeglang. Di Pandeglang teh di Pandeglang baheula ge geus teu meunangeun aya bioskop teu meunang komo bangsa sarana ibadah kafir kelenteng gereja teu meunang WTS mah ambalaya pencet ku sia Pandeglang rengkas betung pencet Cilongok doang nu aman ya itu mah puri mah tempatna doang di jelema orang pondok. Nah, lamun kula bae nyaho seperti eta, Jakarta mah geus teu kudu dicaritakeun, Bandung teu kudu dicaritakeun, kota-kota besar Surabaya, Semarang teu kudu dicaritakeun. Tanggung jawabna di mana pemerintah untuk menuntaskan adab-adaban manusia seperti kos itu. Pencet ku sia, tek. Di imah sia hayang nu hideung, hayang nu poneng, hayang nu jangkung, hayang nu pendek, hayang nu gendut, araraya. Hargana ge araraya hargana Haji Pedi unggal poe neulean harga eta tolol. Aing ge nyaho nang tinyana goblok. Nih kumaha coba ayo. Nah, ieu kan jubilatil qulub dibere resep urang bisa kitu mawa perek WTS anu hargana mahal harta anu susah mah nu susah ya Allah ya Rabbi tuh di lapangan sabaraha duit cenah eta 5.000 kredit Masya Allah kawasan tuh Malaya kok cenah kieu nyaho eta sempakna tinggaleun tanggung jawabna saha polisi ja aya, TNI ja aya, tapi ternyata horenganan ieu bangsa Indonesia nu nakalna lain lalagaan. Baheula Kramat Tunggak, Bandung Saritem, Surabaya Doli. Hayu kure. Nah kuari geus eueuh Kramat Tunggak, apakah nyana tararobat? Eueuhna Kramat Tunggak teh tararobat, apakah nyana teh nyieun deui lahan? Ternyata kan ka dieu ka benteng. Benteng, itu jauh benteng. Benteng teh bentengan untuk menangkal musuh-musuh di zaman Belanda. Geus eueuh hartian ku ari benteng. Kula mun nyaritakeun seputar benteng, kan aya kerajaan benteng. Tah. Kerajaan benteng teh tah. Di dieu tah. Ieu Kali Pasir, ieu Al Ittihad. Nah ka dieu tah. Naon tah ngaranna? Lain teh ka dieu tah. Ki Basir Grendeng eta kerajaan Grendeng eta kerajaan ngaran sebuah kerajaan Grendeng mantak aya hubunganna jeung Karawang di Karawang ge aya kampung Grendeng hubungan Indonesia Tangerang Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah tajakeun di Karawang aya Grendeng aya di dieu aya Grendeng
sebab kerajaan di dia aslinya orang Grendeng. Keturunan anak kurang kerajaan. Benteng. Rame mun kula jaritakeun seputar Tangerang benteng teh. Mentak lamun aya macem-macem orang inget ka sejarah. Greget. Si negara aing sia ieu. Awas ya ku aing. Disundatan sia. Parang sana sia. Oh, ai eta dan ketugas Cisadane eta teh kiri kananna bentengan membenteng Kesultanan Banten. Ketika aya kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh, coba benteng ieu heula ku sia tabrak. Dah urang nyaritakeun seputar Tangerang, benteng jadi Tangerang teh. Wow, eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tanggerang, Tengger aslinya. Tanggerang teh Tengger, tina benteng jadi Tengger. Henteu sambarangan. Teu sambarangan Tangerang. Ye, nu mantak Tangerang mah. Abah dongeng huluna mah di Banten. Huluna di Banten, buntutna di dieu. Lamun buntut ngagibeg awas. Ih, eta kolot baheula ngomong kos kitu deui kumaha. Buntut ngagibeg, eneng, mantes gupak. Ih, nu dipake kasihan buntut. Lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut bae. Dah sia teh nyanaho sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kulan cek. Aduh, geus ngagibah cek kana ieu. Bahaya cek kana teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut awas cilaka. Tangerang asal ngagibeg awas, Jakarta acak-acakan. Jih, hulu mah hulu, calangap doang. Calangap, tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Kemana sih cenah kieu carita? Lah, aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon kitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya. Sejarah khususna silsilah aya insyaallah. Mentak teu beunang sambarangan ge di Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan benteng Kesultanan Banten. Kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat ka dinya manehanana teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati. Eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempo di alam eta. Eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba. Teu kadeulean ku mata-mata modal saraya mah kieu. Ngarese. Ngabring ka luhur teh. Tuh, jelema kolot penyahoan. Awas. Poe ieu ulah ka ditu ulah ka luhur. Kunaon ngarabring batur ti luar negeri ti mamana tuh ka luhur gunung. Mana? Mau kanyaho geus ulah we. Ke lamun geus tarurun deui karak urang meunang ka luhur. Eta kapan ngomong kitu kolot? Ngomong kitu. Tuh, bari geus baralik. Sok siap beusi di kalaluhur. Ya Allah ya Rabbi. Gunung Karang teh teu sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua, hiji Gunung Putih, dua Gunung Hideung, aya Pabujaan, Hideung, aya Putih tempat para wali. Salah asup sia bahaya. Gunung Karang ieu mentak kolot baheula. Geus ulah sok ka Gunung Karang, cukup sakitu beusi teu nyaho. Geus ulah sok ka Gunung Karang beusi teu nyaho. Padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia. Lain letik-letik Gunung Karang mah, tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya. Nah, ieu mah pan saya sajurig kabeh ieu mah ya. Haha, ieu urang cerita seputar kos karar itu. Ye. Namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang. Hancur kan?
urang cicing badi mah dikirim kumaha cara ngirimna aing teh nyaho ai ka dinya mah ngan hadiahan bae Mbah Jamrong puh. Nah kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah lain lalagaan sejarah teh gede sejarahna. Nah ulah main-main engke baheula keur carita kerajaan Grendeng engke nu bakal jadi kegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus nyahoeun ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut sing hade. Jawara teh lain jawara tukang mabok. Jawara teh singkatan. Jakna naon, wakna naon, rakna naon. Lah orang-orang sih lah odog deh. Ya kari. Tuh kan. Jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain. Tetep bahasa kulon ngaranna urang nyarita Kangkas, Pandeglang, Serang, Banten, Tangerang aya bahasa Jawara eta singkatan jakna naon, wakna naon, rakna naon. Nah, untuk saat ini tidak akan saya buka. Ieu mah deuk nyaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta kabeh kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeuli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha hayang nafsu, kanter ku harta, gunung dipindahkeun, laut diuruk, awewe mana dibeuli ku aing, hotel mana hesan ku aing, mobil mana beuli ku aing, perusahaan mana tukang bakso mah hayang bakso jeung tukang baksona jeung karanjangna beuli kabeh. Insyaallah teh si Nusugi mah kan goblok. Bakso jeung siana kabeh. Bae cek tukang bakso teh kira-kira jeung hulu sia dibeuli ku aing kabeh. Nusugi teh tarolol lamun geus tuh imana. Nah, sedengkeun harta mayulhilu hubballah ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan tak kakarak naik ka Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan tampiling saku aing. Namun kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhilu huballah. Galengitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Deres tambah sholat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun Haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh Haji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sumut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhilu huballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan 3 saadatul kharij hiji kebahagiaan ruh nomor kedua kebahagiaan badan nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan
kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei iman atuh gerakan bogana saha Allah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana nya luluh roh teh taku iman bahagia. Kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat. Nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah. Coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak. Babacaanna kumaha Allahu akbar. Terus Allah akbar kabira belajar tanyana teh. Baca Fatihah surat. Terus atuh takbir terus ruku sujud awak kan tah. Itu dibawa kebahagiaan akhirat, roh iman ke Allah, awak diajak salat, puasa, bahagia. Nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh. Naon? Mal, harta. Nah, itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, lamun roh bae nurut iman kanu bogana, daek salat, daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana, daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta, dek dikumahakeun ieu harta. Sebab luareun awak urang tah mah. Luareun awak urang roh mah, luareun roh urang harta mah. Nah ieu ge berfungsi jang saadah, jang kebahagiaan kudarain dunia jeung akhirat. Dunia geus jelas, harta mah nu mantak urang resep, akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan. Sebab harta mah mawana kana kalazatan kanikmatan dunia. Otomatis Allah nyieun aturan. Nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura blak. Lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu. Lamun teu nurut silakan. Roh iman ka Allah salamet. Awak daek dipakai ibadah ka Allah salamet. Harta dikaluarkeun zakarta salamet. Teu iman kafir ngaranna silaka eueuh saadah. Awak teu daekeun dibawa ibadah silaka. Harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqrab. Nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watek resep kana harta supaya salamet. Allah ngainstruksikeun zakat. Sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik umumna ku kafir umumna sekali ku urang balerea. Kadeh ieu ayat ya Allah ya Rabbi. Nah yang nyalametkeun diri urang hiji. Nomor kaduana ketika urang boga harta leuwih tina kebutuhan urang teh butuh imah boga, urang butuh kendaraan boga, urang teh butuh dahar jeung nginum aya, urang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah. Nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah. Deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat. Nelekeun ka imah nu teu boga imah. Sebab naon? Ieu kan kharij. Kan harta teh lain urang nu Allah dititipkeun ka urang. Nah ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa di mana ge ambalaya. Fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese
nyana ngadenge beus ya mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol teh aya bejana ka aing eta masalah sih aturan mah mere lah ka aingnya wah sama kiai hayang mah henteu loh sate jang sia kabeh jeung tukang satena borong sia kabeh nah iya nah jadi kan ngadenge tah situ mah dahar aing mah jeung tetempe ge hese bakal aya dampak jaga di akhirat sebab mal teh kharij bangsa luar kharijiyah bakal aya dampak nah ku aya dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat jang naon ieu jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tapan sia kabagian aya jatah sia ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat datah kabagian sia nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka negara batur satungtung di negara urang aya fakir miskin di urang mah heulanan sebab nu neulekeun imah urang tatangga anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telan wajibkeun zakat let masya Allah supaya naon kabeleteran horenganan kabeh paga hakikat nama cek Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua jeung kitu lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing salamet sia jaga di akhirat lamun henteu ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di kamanakeun nu susah ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang tuh kan matak al iman sinfan sinpun sabrun wasinpun syukrun iman aya dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka fakir si ieu fakir henteu cerik sabar kajeun teuing aya harta urang di nu sugih tuh nu mantap kan nu sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar nu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta urang
nu Allah ilah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat-zakat eta kudu digolangkeun sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sekali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu 2 wal masakin ka para miskin ay miskin teh alladzina la yajiduna ma yakfihim nyaeta jelema anu henteu manggihan ma yakfihim kana kacukupanana ay dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin sebab ai fakir teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan dicontohan ku abah teh mah baheula miskin mah boga perusahaan nyana ge usaha butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor miskin butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae abah teh nyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui 8.000 deui miskin ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali dagang henteu usaha henteu tani henteu kuliah henteu ai dahar mah pan kudu fakir atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5 jauh kene kan kakak udah fakir miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun ya Allah ya Rabb. Nah ini nu 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang mantap kula haju eureun loba nu neureun jam bae eta teh negor ka aing sabenerna mah nah urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab Kangjeng Nabi az-zamanu istadara zaman muter sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh timimiti didamel muter bae as-sanatu 12 syahran setahun 12 bulan minha arba'atul hurum tina 12 aya 4 anu mulia nu 3 mutawaliyah hapit haji muharram eta mah ngarendeng tapi nu hiji mencil Rajab Mudhor 4 bulan Rajab misah hiji nu 3 ngarendeng hapit haji muharram nu mantak i Rajab misah Mudhor lantaran Rajab mah ieu jitu bulan training menghadapi bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi
Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudnya supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan, ya puasana, ya tarawehna, maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula. Maksudnya training supaya orang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa. Naon? Puasa. Di bulan Rajab disunahkeun puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe masana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah, Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Buku kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan. Geus sabulan leuwih hege. Tah kula mah cenah resep puasa teh. Jadi kula mah di Rajab terus eureun-eureun lebaran we. Mana banget nah keur ngomong we aing mah banget sia baja lain banget kos kitu. Nah 27 lewat heg di sabulan mangga ulah di sabulan ke besi tasyabuh acenah kiai kula mah kurang bae 27 asal ganjil 27 dikurangan 25 loba teuing cenah 25 23 asal 23 ge moal kuat 2 hiji asana cenah kieu teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asana da kula mah ngojek kapan 17 asal 17 ge 15 asal 15 ge 3 asana cenah 3 ge ulah puasa sia mah babadog bae geus babadog bahasa lemesnya eta bahasa Bandung eta babadog. Tah. Ai teu kuat-kuat amat pas sapoe. Ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa. Ai puasa kan sapoe. Teu izin ka awak. Aya budak leutik keneh kakarake SD kelas 2 kelas 3 puasa nyana puasa Rajab. Bisa saminggu. Tah, urang nempo tah. Aya budak leutik kuatin saminggu atau 27 poe. Aja urang anu gagah. Jijah heueuh nya. Budak bae budak kuat kok aing teu kuat. Tolol amat teh budak. Ngelehkeun aing goblok sia. Aja budak dicarekan tolol teh dah. Lain kasorangan ka budak. Awas ulah deui sia puasa kos kitu. Emang kunaon? Aing isin. Tah budak bae ge kuatin puasa. Mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat. Jelema teh Jumat neuleuh budak, make baju putih-putih budak kene SD kelas 4, make ieu ka dieu sajadah bari lalagaan lompatan deuk ka masjid. Ngurucut cai mata ya Allah tah si budak mah pancan dititah can teu taklif. Tapi bugaheun amat lompatan deuk ka masjid. Aya anu kanasehatan ku budak. Ngurucut cenah mah neuleuh budak ka masjid mawa sajadah ya Allah anak saha eta budak geus aing dah minggu hareup aing jadi imam aing sakalian sakalina daek jadi imam goblok beureunan tah eta aya kana kesehatan ku budak Jika puasa teh ya Allah budak nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae yakin aja budak sakitu galempre puasana sudah Rajab doang kita kira jam 2 nya nangis dolekeh bae ceng buka bae ya tah beli kerupuk tah moalah datang ka magrib bae budak naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah tapi kuat teh kunaon ai kolot ya Allah aya du kieu tapi ye nyana abeh keluar mah pajar puasa bae ngarokok dahar di kamar keluar bae puasa sakjana teh goblok dah jelema aya tanu kitu aya